hiji murid ngawangkong jeung guruna, cek guruna, euy ngaran tauhid teh geus teu kudu usaha, rezeki bakal datang. Cek guru, cicing bu, ieu mah dongeng teh dongeng anu perlu pemikiran anu matang. Euy ngaran rezeki teh teu kudu ikhtiar, tinggal cicing we engke ge datang sorangan. Urang geus nepi kana makom eta teh acan, Pak. Jadi urang mah teu ngakal mah teu ngakeul, teu ngarah teu ngarih, moal nepi kana makom nu bieu. Euy cicing we engke ge rezeki mah datang. Cek muridna, wah moal bisa kudu ikhtiar. Jadi mana nu bener, guruna muridna? Oke, oh bener siap. Cek ibu muridna, anger cek muridna teh kudu ikhtiar, bah piraku rezeki datang sorangan anger kudu ikhtiar. Cek siapa? Ayeuna mah urang pada ngabuktikeun kayakinan maneh jeung kayakinan kuring. Si muridna leos ka kebon mangalakeun korma, sabab aya nu panen korma. Saenggeus beres jam 12, jam 1 cek nu boga korma ka dieu jang tah korma bawa, ternyata dibawa ka guruna. Bah, ieu aya korma, ieu kanggo abah, ieu kanggo abdi. Mangga emutan. Cek guruna rizki bakal datang tanpa usaha. Cek muridna teu bisa, anger kudu aya ikhtiar. Cek guruna, hayu urang silih buktikeun. Mangga cek ibu tadi nu bener teh muridna, guruna ge leuwih bener. Nama kejeng bener, guruna cicing geuning murid datang mawa rizki. Matak hambura ulah asa aing tang tauhidna, lamun urang karek ngeneh berpikir moal kitu lamun teu kieu, moal ngakal lamun teu ngakeul, moal dahar lamun teu usaha, hambura Pak teu main. Tapi ieu mah tingkat luhur. Nana gerhana ge teh. Cobaan ku Bapak tadi ceramah kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nyaah ka tetangga, nyaah ka baraya. Cekas ceramah teh sararea ge ungeuk. Uji poe ieu. Gitu nah kaharti pisan ceramah teh bener urang teh kudu nyaah ka sararea. Mohon ayeuna mah kieu we moal dibikeun ieu amplop terus dek dibagikeun we ka yatim jeung miskin nu aya di dieu. Gebog teh Bu ngagebog. Kumaha cek kuring tong kitu. Hepan tadi ngomong kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nyaah ka sasaha, kudu nulung nu butuh nalang nu susah. Jawaban kuring eta mah ceramah leeh hate. Berarti urang mah nu tadi karek jadi murid Pak, rizki moal datang lamun teu ikhtiar. Coba lamun makom geus jadi guru teu bisa ku cicing ge rizki datang sorangan. Weh. Nah, ini tinggal balikeun ka awak ibu jadi murid jadi guru. Jadi guru tapi gak asa teu percaya.